Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangkeun nami Abi Ferdi Cahya Andika kelas 11 IPS 3 bade ngayakeun biantara. Abi sebagai penulisna. Kepangkeun Abdi Muhammad Iqbal Ryan di 11 IPS 3. Abdi anu macakeun biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Langkung dipayun mangga urang sanggakeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kumagi Gusti Allah tos ngaparin nikmat sehat ka urang sadayana. Sahilap sholawat sareng salam mugia teras dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia di yaumul akhir urang sadayana kenging syafaat di anjeunna. Amin. Para wargi nu dihormati, dina video ieu abdi ngadugikeun biantara perkawis pergaulan bebas remaja. Pergaulan bebas remaja nyaeta mangrupakeun pergaulan anu kaleuwihan teuing sarta geus ngalanggar aturan atawa norma agama anu aya di masyarakat. Pergaulan bebas ieu contona remaja sok mabok-mabokan, ngagunakeun narkoba, geng motor, ngarokok, balap liar, sareng hamil di luar nikah. Faktor-faktor nu nyebabkeun pergaulan bebas tiasa ti lingkungan keluarga anu sempurna kirang perhatosan sareng tiasa ti pergaulan nyaeta pengaruh rerencangan anu tiasa ngahajakeun sangkan diperhatoskeun ku kolotna. Aya deui aturan ti kolot anu teuing ka budakna jeung kurangna atikan agama anu diterapkeun ku kolot ka budakna. Balukar tina faktor-faktor ieu budak bakal neangan kebebasan di lingkungan luar imah anu bisa ngarugikeun budak sorangan. Sapertos sakolana anu teu leres, sering bolos waktos kelas sareng masa depanna bakal suram. Jadi pergaulan bebas mangrupa kalakuan anu teu dipuji jeung loba ngarugikeun diri kumargi. Kitu urang kedah ngajauhan lampah-lampah ieu sareng ngalenyepan ilmu agama supados henteu kajebak sareng kadukung dina tungtungna. Mudah-mudahan biantara anu kusim kuring didugikeun waktos ieu tiasa mangpaat kanggo urang sadayana. Sakitu biantara ti sim kuring bilih aya kecap anu kirang nyugema dihampuntan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.